ieu minta kejujuran we teu urang dieu nya. Cicung saha nu hayang abus ka surga ngacung sok. Sok, nu teu ngacung burut sia. Cung, san hayang abus ka surga. Cing luhur. Aslina, cung hayang ka surga hoyong. Hoyong ka surga hoyong. Cing luhur. Hoyong ka surga hoyong. Dalainkeun nu hayang atuh. Nu ngocung, geus burut. Kayak kasieun loba cuma. Salat subuh kaberangan wae aing mah. Aduh. Lain ke nu hayang surga mah ceu lain. Ajang sukmana. Hayang mobil Pajero, hayang ganti nu ieu. Carita nama ini we kadeler anu aya di Roseang. Eta geus diganti. Atawa anu di dayeuh lokot. Ini gue cerita nama kadeler hayang naon hayang mobil Pajero ari duit ngan boga 12.000 tapi milik mua mobil muanya paling ngelalajo we bungkul sabareta mobil 250 juta cenah Pak oh enggak segitu duitnya 12.000 tapi milik itu hayang tapi hayang pisan malahan mah Torojo teh Ustad Dudu mawa duit 700 juta jika nama menang bisnis iya amin gitu angkat cerita nama ka majalah hai bota eta na di ditu cenah dealer nu murah mah hayang mobilnya eta ruseuh rusuh ieu mah lamun aya ngaliwat eureunkeun mobilna baca ku sararea RUSF rusuh cerita nama pangarsa Ustad Dudut aya mobil rusuh ari mobil rusuh teh hargana 300 juta ari artosna 700 juta ngingki ge ka majalah hai kana motor eta eta nepi ka majalah ya bener ya ilmunya ditanya ke jang ari mobil rusuh sabaraha wacana 350 juta oh gitu aya ieu duitna gobro teh 350 juta nya sakeneh 350 juta deui tah bayar tuh ngalamun mah cek dia ngalamun dewe geus leungit ya diurus BPKB na diurus surat-suratna sagala rupana tapi milik teh ku pangarsa Ustad Duduk kopi milik si ngoreng mobil teh lain ke nu hayang tapi ke nu meuli tah kitu surga ge lain ke nu hayang ocok tapi ke nu meuli hayang ka surga tuh ngacung miriweuh untung teu ngacung tah surga mah lain ke nu hayang tapi ke nu meuli surga ge kumaha cara meulina siga kieu kajian nepi ka jam 11, kajian nepi ka jam 12, napal tah ibritna dina kursi. Naon can beres pengajian aing hayang meuli surga ridona Allah. Nah, ari lalajo film lalajo mengbal nepi ka nancap sajam setengah. Sok ari sedengkeun ieu mah keur meuli surga pirage mereka jadi protes. Wah, lila teuing kenapa? Itu parido Allah kikian teh. Abdi menang pahala ngadugikeun anak teteh menang pahala ngadangukeun anak mulihna hatta yarji'an nepi ka balikna bahwa pisabe lillah menang karidoan ti Allah itu ieu teh meuli surga matak caricih we gini itu nah da can ditutup hayang kabeuli surgana gitu alah ieu bapak sadaya nu kusimkuring di piorma teh sakitu we nu kapihatur mudah-mudahan we atuh nu rupiah nu kusimkuring dirugikeun khususnya nyata kangge panganten anyar, panganten enggal, mudah-mudahan rumah tangga anak cing pinuh barokah Allah Subhanahu wa taala. Ugi urang sadayana nyata cing kecepretan ku barokahna ti Allah Subhanahu wa taala. Sami-sami barokah. Nah kitu gambareun panjang parantos dari pondok-pondok teuing piraku da tuman ngadalang Pak. Dawah teh sajam teh lah sasaketak dalang mah. Dalang mah 2 jam kuateun 4 jam ban bisa ngadalang 3 jam setengah. Mata urusan ngecebrek mengenggerong abdi geus kuat gitu. Ngan hanya kalah desok aya sisiniran we. Kasopono kasopanjang
cenok meuli sepatu edek ponok edek panjang amplopna ngarasa kitu tunjuk sungudon nya potong di kamahan kasoponok kasopanjang cenok ngayuk sepatu edek ponok edek panjang amplopna ulah sakitu abah alah ibu pasadaya nu kusimpulin di hormat sakitun ka piatu mudah-mudahan nu pihal nu kusimkuring digigikeun ya guna silang manfaatna khususna kangge simkuring ajang dalang hapunten bilih teh masimkuring bahasana kieu dari si cepot bakieu bahasana nya teu bisa lemes si cepot mah kasar tapi sok sanajan kasar ge muga we sing siga kain kasur bisa dipake leleson daripada urang ngomong lemes tapi siga buah limus digorogot batak jeding kana bibir. Udah orang Sunda bedug manapun daya nu kasuhunnya tak itu loba heureuy Bandung urang Sunda mah. Ibu bapak sadaya eta panginten atah anu dilujeun ku simkuring lah dewek dakwah yeuh dina cabungur deui heuh tong lila-lila toying oh panya geus ditutup si lain keur ka mana iya aya nu leungit duit naon yang ngiluneangan sini lain kuring mah ngajanteng we ngabet ngajanteng kapan duitna ditincak ku kuring si belegu disalabarkeun ieu teh kapan ieu gedeg disalabarkeun engke jelemana geus eueuh oh dasar sia mah sok deuk ka dieu deuk lu parasmana silih asok we wakilan ku akak kuring mah geus eueuh heuh atuh kitu mah dewek deuk ngeusan deuk balik heuh sok-sok buru tarung nuhun teu batur heueuh nyaho dewek ge aduh ampun tidak aja kayang we kabawa di cepot di sidawalam ibu bapak sadaya nu simkuring di pior mah mudah-mudahan rupaha nu simkuring dugikeun nu saena nu leresna nyaeta sing dipaku dina qalbu dipake dina hate pikeun pokok ibadah ka Allah Subhanahu wa taala nu geulis nyaeta Neng Ajeng nu kasep nyaeta Cep Yogi jung geura lumaku beral geura miang geura pileuleyankeun alam lalagasan nu pinuh ku kaendahan geura pileuleyankeun alam lalagasan nu pinuh ku carita-carita endah ayeuna hidup geus ngajatuh rami dulur nu jauh teu burung cunduk badaya nu anggang teu burung datang andung doa ka hidup sangkan hidup pinanggih rumah tangga anu bagja dunya jeung akhiratna mawadah warahmah jeung sakinah nu kasep nu geulis Yogi jeung Ajeng jung geura lumaku beral geura miang geura sorang maskara kahirupan nu anyar lambaran anu anyar sangkan hidup rumah tangga mawadah warahmah sakinah deukeutan agama pigawe agama panpar bidati din beka pilih mah nu ngajalankeun agamana sakitu nu kapiatur sok aya paribasa buah dukuh buah peuteung maksudna tunuh mudah-mudahan rupiah kusimkuring dugikeun sing jadi pasek dina pesak pikeun ngusir sifat pasek pileuleyan jejer useup paturai ngarenyet deui Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar barakallahu laka wa baraka alaika wa jamaa bainakuma fi khairin Allahu yahudu bi aidina ila ma fihi khairul islam wal muslimin aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.